matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung anu judulna nyaeta Panji Wanara. Ieu dongeng para mitra karangan Koswara ayeuna teh Nincak bagian ke-17. Mitra pamiarsa mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna nyaeta Panji Wanara. Para mitra kaum dangu atuh harita teh Nyimas Dewi Nawangasih memang aya dina kaayaan manehna hartosna para mitra sadaya geus tiasa walakaya margi memang buktosna kitu. Eta dua budak teh jadi satu malih diteken oge ku Kipatih Kunjaya cenah buah-buah ti luhurna teh aya turunan satu margi aya nami gading-gading kitu cenah kitu ti luhurna teh para mitra gading teh cenah eta teh tulale eta gading gajah gitu. Aduh mangga urang teraskeun di dongeng judulna nyaeta Panji Wanara. Ari Nyimas Dewi Nawang Asri kalah kasumerah diri masrahkeun diri badan sakujur rela ridho rek diala nyawa sok sanajan disiksik dikunyit-kunyit dicacag diwalang-walang anjeunna mah rela tu ridho kajeun teuing cenah dihukum gantung dibuang tinggi manehna tungtung nama kalah ka nyanggakeun beheung teuk-teukeun suku genteng belokeun ti korogorokeun. Manehna ge jeung tibatan baris ngawiwirang mah ka Kangjeng Raja rela keneh paragat nyawa ngeluk tungkul atuh harita teh sadia pasrah lahir batin keur Nyimas Dewi Nawang Asri mah anu mangsa harita anu barisa di ala nyawana teh ku Kangjeng Raja nu ngagunakeun keris pusaka teh. Sedengkeun Nyimas Nawang Asih sanajan waktu tadi sejabe bela ka Nyimas Nawang Asri ari kajadian harita rek ditubles masalirana ku keris bangun wa atoh oge atuh najan ari atuh rarai nama siga anu ngebrehkeun rasa karunya ngerasa watir tapi hatena mah toja iya hatena mah ngerasa puas nu aya harapna kersangkan ayeuna keneh Nyimas Dewi Nawang Asri tiasa paragat nyawana raga paturai jeung nyawa nya kitu deui Kipatih Kunjaya meningeun puasna keur malah mah sami sareng Nyimas Nawang Asih yen Kangjeng Raja dipiharep ulah bade asa-asa deui kangge ngalan nyawa Nyimas Nawang Asri malah mah ngaras sagala rupani ngecita-cita tiasa engal tinekanan kahareupna nu bari sejeneng raja teh aya nyata anakna sorangan nu katelah Kunja Mantra nu ayeuna umurna teu jauh ti Raden Santiaji ngan Raden Santiaji mah wujudna jadi monyet harita ngagajleng ka payuneun Kangjeng Raja terus nangtung bari mencrong atuh keris tetulus rek nubles kasalira Nyimas Dewi Nawang Asri anu aya mah harita Santiaji ngagorowok tarik naker kanu janten Rama anu kiwari tos kasancikan ku pangaruh setan siluman. Ama bener mana bisa nyarita nya tuh ama lantaran abdi teh pan ada anak ama itu aya naon aji dangukeun geuranya ama ayeuna ama bade ngelasan ibu sing hawatos ka ibu margi ibu teh teu aya kasalahan naon-naon ama pami bade maehan mah mangga we tuh geura paehan ieu ku ama abdi ridho ama abdi ikhlas abdi mah ama dipaehan ku ama mangga geura paehan geura tubleskeun eta keris ka abdi. Aduh tobat Kangjeng Raja para mitra sadaya harita teh atuh ngalaketei hatena
kuayana putrana nyatana Den Santiaji nu wujudna monyet teh tiasa nyarios jelas naker atuh yakin eta monyet teh nu janten putrana. Teu sangka geninnya andika teh anak ama tobat cilaka kekim aduh berat ieu coba teh ampun teuing. Kangjeng Raja harita teh sarwa bingung malah ayeuna mah diberean karunya watir kanu janten putra atuh nu ayeuna tos salin wujud jadi monyet eta teh make jeung bisa nyarita segala rupa. Ama mangga tuh geraya tibankeun hukuman pokona mah atubleskeun eta keris teh ka abdi ama abdi mah ridho ama. Aduh ampun keheula Aji keheula teu tega kaula maihan nu jadi anak. Aduh keris harita teh para mitra sadaya diasupkeun deui kana sarangkana ret Ki Patih Kunjaya baripokna. Patih ka dieu heula sing deukeut mangga kaula nuhun. Ki Patih Kunjaya lajeng menyaketan ka Kangjeng Raja. Berpikir senaon kaula nuhun. Patih Kunjaya, najan kumaha atuh kami teh tega maihan nu jadi anak. Najan nya geus jadi sato tetep tega Patih kaula teh. Tega petah luang putra. Kitu maksud teh sareng Gusti teh pangitnya. Bener Patih kaula teh tega maihan nu jadi anak Patih. Sae Gusti Prabu. Mikanya atanapi tega ka tuang putra nyatana salira nyaah ka saurang dua urang jalmi anu yakin tos janten sato. Neng upami dibandingkeun sareng Wiwirang, upami dibandingkeun sareng ieu Kaisin, wah moal kabayar ku pedanya kitu wae kaula nun Gusti. Edan. Tetep wae baris ibur salalemur ear saja jagat ku ayana salira ayeuna kagungan putra bangsa monyet sareng kuya. Upami teh dihukuman mah ngeureunah teuing atuh Gusti. Jadi sakali deui baris kasura ku balarea karahayat sadayana pokona mah kalebet urang luar nu baris terang kana ieu kaayaan. Kalayan nya ngera-ngera ka urang kaulan Gusti. Jadi tetap kena dihukuman upami diantep baris ngawirang. Kumaha Nyi Mas Nawang Asi teu langkung Kakang abdi mah Kakang. Patih jauh tibalan kaulan nun. Aida kieu ulah ari dipaehan meuy. Kabehanana oge ayeuna najan kumaha ieu teh pamajikan kaula. Nu dua najan sato tetep anak kaula. Dosa mun dipaehan kitu wae Patih. Dilangkung saula rina kaula nun. Nanging kerah kumaha atuh hukumanana kaula nun. Dengikeun kaputusan di kaula Patih. Mangga sun. Regepkeun Nyi Mas Nawang Asi. Mangga kaula nun Gusti. Nya kitu deui ka andika Nawang Asri. Jeung ka monyet jeung katut kuya regepkeun. Harita ge para mitra sadaya atuh sararea ngajawab boh Nawang Asri Mas Santiaji katut Nyi Mas Laras. Malah mah harita ge kabeh ngajawab siap narima sing sakura hukuman anu tumiba ka dirina. Kangjeng Raja ngarenghap narik napas panjang terus nyarita bedas naker. Patih laksanakeun tugas kaula. Nyi Mas Nawang Asri supaya diasupkeun ka panjaran waya tukangeun karaton. Mangga kaula nun kumaha Den Santiaji sareng Larasati tos ngisinkeun ka urang. Perkara monyet kajajaden jeung kuya kajajaden piceun wae. Bakuya piceun kawalungan aci sadane palebah leuweung bungur jaya tea. Monyet piceun ka leuweung. Gancang atuh laksanakeun.
ayeuna keneh pati Kangjeng Raja nibankeun kaputusan keur ngahukuman ka pihak Nyimas Nawang Asri katut para putrana. Ari Patih Kunjaya para wargi manahna teu panuju kana eta kaputusan Kangjeng Raja. Tapi teu wani baha sakitu ge untung masih keneh kersaeun nibankeun hukuman nu mataksa lajengna Ki Patih nyarita kieu. Sumaga kaulang Gusti, sadaya pancen ti salira Gusti ku jisim abdi sejadi estokeun pisan. Aing bade sarupi-sarupi we panginten. Ene sim abdi bade ngajajapkeun heula Neng Putri ka panjara. Engke perkawis tuang putra bade tipengker kaulan prak geura laksanakeun. Ulah rek asa-asa. Red para mitra sadaya Nyimas Dewi Nawang Asri atuh po Kangjeng Raja sasauran deui. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para wargi anu mulia, atuh salajengna Kangjeng Raja ngalirik ka Nyimas Dewi Nawang Asri. O Kangjeng Raja sasauran deui, Nyimas kaulanun Kakang Prabu. Walau Nyimas Nawang Asri ngareret sakedapan ka Kangjeng Raja luk ditungkul. Wayahna anjeun dihukuman. Bungan anjeun geus mere turunan sato ka kaula. Wal eta Kakang teu ridho boga anak sato. Sakali di wayahna ayeuna dihukuman diasupkeun ka panjara Nyimas. Kakang Prabu teu kedah seueur saur naon-naon. Jisim abdi mah teu kitu ge parantos sadar. Sumrah diri kana ieu kajantenan kaulanu. Jisim abdi nampi bade dihukum naon oge. Ceuk paripaos bade dihukum gantung dibuang tinggi ge nampi Kakang. Mangga jisim abdi moal bade bahak. Kangjeng Raja teu sasaura naon-naon deui nu aya mah. Anjeunna oge dugi ka ngangres ngenes ku ayana kajadian ayeuna. Dalamun henteu matak ngadatangkeun wiwirang moal ieu dihukuman teu karasa atuh Cisoca ngati harita teh ngembeng lajeng wae ngabalieur. Bari lalaunan nyusutan Cisoca nu karaosna mangkin seueur bae raraina dugi ka baseur. Ki Patih nyaketan ka Nyimas Dewi Nawang Asri lajeng anjeunna dongko balipokna. Pangapunten Neng Putri, salira ayeuna bade dibantun ka panjara nu. Pangapunten bira jisim abdi parantos kumaha antun. Da jisim abdi mung darma ngalaksanakeun we tanda tugas kaulanu. Kituna teh atuh pananganana ngaragamang bade nyepeng kana panangan Nyimas Dewi Nawang Asri. Nanging ku Nyimas Dewi Nawang Asri lajeng dikepeskeun kalayan pokna sasaura. Ki Patih geus teu perlu dicekelan atawa ditalian sagala da kuring moal kabur. Hayu we urang miang lantaran kuring ge sadar kana ieu kaayaan. Geus narima kana ieu kajadian. Pangapunten atuh Den. Yu urang miang. Mangga. Lajeng Nyimas Dewi Mayang Asri harita keneh lajeng dicaketan ku Nyimas Nawang Asih. Bari terus nyepengan kana tak-takna si janu nya-nya. Nyimas Dewi Nawang Asih teh ngebrehkeun sikep bangun karunya naker kanu keur meunang hiji cocoba. Rai wayahna rayinya nampi kana ieu cocobi kalawan hapunten wirehna teteh teu tiasa melaan ka salira. Hal ieu teteh lah apan parantos janten kaputusan ti Kakang Prabu. Tah kitu rai wayahna sareng teteh nyunkeun dihapunten ku ayana teu tiasa ngajait Nyai dina ieu kaayaan Nyai. Teteh jisim abdi parantos nampi kana ieu takdir. Bade naon genu kajantenan ku abdi baris dilakonan teteh mah teu lepat mung panginten engke kapayuna jalmi anu hiri dengki jail kaniaya
nuboga lampah hasud tinangtos baris kanyahoan teteh. Lantaran aya keneh atuh kapanasaran Nyimas Dewi Nawang Asri lajeng tumaros heula ka Kangjeng Raja Prabu Rangga Pandika. Nanging Kakang aripun anak bade dikumahakeun panuhun mah ulah dugi ka ditelasan patina di ala nyawana kaulanun Kakang. Moal Rai moal di ala nyawana najan kitu di hukuman mah pasti ngan baris dipiceun ka tempat nu anggang nya di mana we sato biasana hirup kitu atuh. Teu sawios-wios ari ukur kitu mah aya harapan keneh atuh kapayuna tiasa tepang. Dua sato nyamperkeun ka Nyimas Dewi Nawang Asri teras silih tangkep. Nyimas Dewi Nawang Asri teras musapana bari karaosna abot naker bade paturai sareng nu janten putra lami dua murang kalih nu wujudna monyet sareng kuya ditatangkep ku anjeunna. Dedeh teuing anak king hidup baris paturai jeung ibu ujang gelis anak king anak ibu. Nya urang silih doakeun Bu, mugi-mugi urang salamina ya dina panang tayungan mantenna Bu. Nya aji ngan mundi barengan disarengan ku hidup dipiceun babarengan jeung laras. Muga-muga hidup sing bisa ngajaga ngariksa nya ujangnya. Nya Bu, baris dijaga laras ge Bu ku abdi atuh ibu ge sing tiasa we ngajaga salira ibu. Ulah dugi ka teu damang tenapi ngalaman kajantenan naon we nu teu dipiharep ibu. Seg ku ibu diestokeun pisan anaki. Harita ge para mitra sadaya ngareret ka atuh Larasati. Malah sarua nyarita ka Larasati ngeunaan anu aya patula patalina jeung papatah. Papatah nu ditujukeun ka dua putrana anu mana dua putrana rek dibuang ka hiji leuweung deukeut malah leuweungna aya solokan. Sijana mah sakadang kuya cicing di solokan atuh monyetna cicing dina tatangkalan. Tapi atuh Dewi Nawang Asri sasahat kanuduaan yen ulah pajauh kudu padeukeut da bisa padeukeut oge ulah jauh teuing ka mamana. Kitu sasahatna teh ngaso heula para mitra nu ya, ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa, harita Kipatih nu tita tadi ngajanteng bae. Harita teh para mitra sadaya atuh ngajanteng teu tebih ti Nyimas Nawang Asri ngaraos keseleun ngantosan lumatakan tawang we nyarios tarik naker. Den putri gancangan atuh lantaran ayeuna mah geus leuwih ti misti pikeun miang teh ayo. Mangga Kipati lalaunan ngalesotkeun rangkulan ka janten putra lajeng lalaunan bari semu anu lungse Nyimas Dewi Nawang Asri maksakeun harita teh lumampah nyarengan Kipatih kaluar ti kaputren kebat kapungkureun karaton ngajugjug panjara kanggo ngahukuman Nyimas Dewi Nawang Asri. Samiangna Kipatih Kunjaya atuh jajab Nyimas Dewi Nawang Asri ka panjara. Kangjeng Raja Prabu Rangga Pandika damelna teh ngahuleng we bangun anu nalangsa naker. Anjeunna teh nalangsa taya papadana. Nya kitu deui Nyimas Dewi Nawang Asri ge damel nangan ngaharup tumungkul. Siga anu milu tunggara ku ayana kajadian ayeuna. Padahal hatena Dewi Nawang Asih mah bunga, luar biasa bungana. Najan kumaha manahna Kangjeng Raja teu tega ngalebetkeun garwana anu anom ka panjara. Nya kitu ret kanu janten putra manahna aduh ngaleketei. Ngarasa sedih taya babandinganana. Wireh nu janten putra ayeuna bete salin jujud jadi monyet jeung kuya. Harita teh
atuh estuninga mata ke melangenaker melang taya papadana nganya kitu dalah dikumaha da puguh teu tiasa melaan teu tiasa mulangkeun deui kaayaan nu janten putra sina janten deui manusa sapertos nu ti payun pat. Ret ka Nyimas Dewi Nawang Asih lalaunan Kangjeng Raja sasauran. Nyimas Dewi Nawang Asih, iya kaula nuhun Kakang, cedok Nyimas Dewi Nawang Asih nyema. Ayeuna mah hayu geura mulang ka kaputren Nyimas Dewi Nawang Asih. Keun Kakang mah tinggalkeun we sorangan di dieu. Nyimas, kumaha perkawis ieu dua murang kalih Kakang? Perkara aji jeung laraskeun tanggung jawab Kakang jeung Kipatih Kunjaya engke. Jika dituh Kakang hayang tenang heulah hate di dieu. Keukeuh Kangjeng Raja miwarangan Nyimas Dewi Nawang Asih kangge ngantunkeun anjeunna sina mulang ka kaputren. Nanging Nyimas Dewi Nawang Asih bangun anu hoream malah ma anjeunna ngawaler kieu. Kakang, salaresna mah emutan abdi teu tega ku ayana Kakang bade miceun ieu dua murang kalih margi ieu teh dinten teu ge apanan tuang putra. Nya kitu abdi teh teu tega. Geus teu asa jeung jiga ade estuning meni asa ka anak sorangan we Kakang. Janten rai mah teu tega ningali sareng nyaksian murang kalih teh teu tuah teu dosa. Kedah nyanangan hukuman Kakang. Duh, nyaan rai mah teu tega. Geus jempe geus. Kangjeng Raja kalaka nyentak atuh Nyimas Dewi Nawang Asih dugi ka ngarenjang. Hatur nuhun hatur punten Kakang. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso. Para mitra pamirsa, Kangjeng Raja harita Prabu Rangga Pandika cumarios deui ka Nyimas Dewi Nawang Asih. Nyimas, teu perlu loba carita jeung ulah mumpang kana parentah kaula. Na teu nyaho hate Kakang keur baluweng kieu. Gancang geura balik tinggalkeun kula sorangan. Jika ditu gagancangan unyuk sumanga Kakang. Dina kaayaan salirana ngaleleper tuur ngaroroncot lajeng Nyimas Nawang Asih ngantunkeun Kangjeng Raja kebat ngabujeng ka kaputren. Barang tos teu aya mah Nyimas Dewi Nawang Asih, Kangjeng Raja tos ngaruh deui bae. Ret kadua putrana nu geus jadi sato. Duanana kalah kamlong ka anjeunna tungtungna Kangjeng Raja ngabalieur. Kaluar paneteupna ditujukeun ka buruan kaputren ngaliwatan kaca jendela. Teras anjeunna ngagalindeng dina manahna. Kunaon ieu teh bet kieu kajadianna nanya. Anak aing jadi monyet jeung kuya. Aduh, nah naon dosa aing, nah naon kasalahan aing nu nyata bet jadi kieu. Pangna ngalaman kejadian seperti kieu, ampun teh. Nah nya ieu teh anak aing atawa palsu. Aduh, ku ararane lengah ulang deui bari garo-garo teu ateul teh lain bobodohan. Ari rasa mikirana kana kaayaan jeung kajadian nu karanapan ayeuna. Pang-pang nama manehna weleh teu katepi ku pikir, teu kahontal ku akal, wireh nu janten putrana jadi sato. Waktosna seep di para mitra.